Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katunda waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka munnya amang kudu nulungan acek dari ini karunya Mang bet nasib awewe tengan dicacampah bae geus sabaraha hiji geus teu kahitung nasib awewe di zaman baheula nepi ka ayeuna teh sok dicacampah bae ku lalaki ceuk Nyi Rodia. Jadi ras inget deui kana nasibna. Tah upami teu lepatna parantos dugi kadinya. Kumaha telasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kabarayun. Sadayana. Mitra kaum dangu sanaya mah ukur ngahulang dicaritaan gitu teh nya kita tadi oge manehna teh geus ngabandungan sisieun panto kumaha ketirna nasib anu keur karanapan ku Nyi Darini teh. Ulah asa-asa acek sak tepikeun ka pisalakeun kami nasib goreng anu karanapan ku acek teh mun perlu jalma-jalma anu geus hianat ka acek teh urang warah we. Ceuk Nyi Rodia ngasong-ngasongkeun sanaya malar daek bebela ka Nyi Darini. Mitra kaum dangu sanajan acan ngarasa yakin nah hadirina bisa dibelaan ku deungeun tapi Nyi Darini teh daek neruskeun omonganana bisa jadi meureun ieu mah itung-itung keur ngabudalkeun rasa bae anu ti bareto geus dikemut teu kasalurkeun. Teteh lah anu majar kami ukurek boga hutang ka Tuan Henry Kungkul teh kanyataanna mah henteu kitu. Jadi salaki acek teh boga hutang ka ditu ka dieu nya. Nyaho teuing ngan anu eces. Kami teh lain ukur kudu ngaladenan Tuan Henry. Dalah manor gentong jeung Kidogol oge sarua minta diladenan. Ari alesanana mah cenah kami teh oge kahutangan budi ku maranehna teh lamun maranehna teu ngolo-ngolo Tuan Henry malar daek dibayar ku awak kami. Merencana salaki kami teh tulus dicangkalakna kitu pokna teh. Jadi kumaha atuh saterusna acek? Saterusna namanya kitu we kami teh digular gilir. Ya alung boyongkeun kawas kana barang naon bae mimitina kami dipapageun ku manor gentong. Cenah Tuan Henrik boga perlu tah saenggeus kami lidig ku Tuan Henrik di jalan kami dikurihit. Teh di mana kudu daek wae. Malah kungsi di kebon meni ponyo. Ditilaman ku daun cau didarungkun meni rampus. Saha eta teh acek? Si eta adol manor gentong jeung Kidogol saruana. Atuh acek teh meni teu maprak bae acek. Lamun teu kitu salaki bakal anger dicangkalak. Kami teh hayang melaan nasib salaki batan salaki cilaka nya mending kitu we. Geus kumaha deui atuh? Teu bae cing teh da jinis mah aya keneh. Cik Nyi Darini bingung jeung sedih di jenis maya kene. Kurang ajar pisannya geuleuh. Nyi Rodia dipapareket bakating kumilu keheul jeung ceuceug. Ari eta salaki acek teh cicing wae nya boga pamajikan di alung boyongkeun teh. Teu kitu deui. Tah alus. Jadi salaki acek teh amekeun ari geus kitu mah nya. Puguh we amekeun nama nu akhirna kami teh disiksa. Disiksa kami teh bebeakan ku Kang Hapsari teh. Baruk
bet acek anu disiksa. Ari panyana kami salaki acek teh ngamukna ka manor gentong atawa ka tuan bole teh atawa ka ahong bedegong sata tadi teh kidogol. Cek Nyi Rodia heran jeung gemes. Salahkeun ka ahong bedegong. Alah pohara Indra, aduh intermesonya. Nggak mau wanian, mau nguntup, ari kudu ngalawan Tuan Hendrik mah. Tukang pukul na oge sakitu rea, na montong kudu ngalawan saluhureunana adalah ukur manor hanap kaya ning manor gentong jeung manor logol oge. Salaki kami magis teu wanian, eta teh atuh angot kudu ngalawan tukang pukul na anu teu boleh haok polotot mah Nyai. Kurang ajar acek. Aku heran. Nah aku naon atuh salaki acek teh bet murang maringna ka acek. Sabab kami diantai. Ku tiluan teh manehna mah teu nyaho-nyaho. Dari cek hitungan nama acek teh ukur hancengan Tuan Hendrik we wungkul. Meureun acek teh teu bebejayan geus dicacampahkeun sejen nya aceknya. Ih, puguh teu bebeja ari mimiti nama. Sabab daknya atuh sugan teh ieu teh geus dipikanya hoti memehna ku Kang Hapsari teh nu matak hare-hare we kami teh digulang gaper ku jalma biadab teh. Hate mah ukur peurih jeung peurih. Teu wani ngadoni ka salaki da sieun diamek jeung sieun disangka mung bebela ka manehna. Ari pek teh geuning salaki oge teu nyahoeun. Nu matak amekna mah ka kami we nya eta ka pamajikanana. Pokna oge kami teh awewe telemug, dayang, lonte, awewe dagangan, sengseong, gitu cenah pokona mah sakur ucap-ucap anu suga ditamplokeun ka kami kabeh. Malah leuwihna ti kitu salaki teh make nuding kami boga pangasilan pokna oge dibere naon cenah kami ku manor gentong jeung manor dogo teh. Duh ieu mah nyeri teh ieu hate salaki teh nu asih dipulang sengit. Acek teh badis we nulungan anjing kadempet. Ari acek geus rangsa kieu jeung geus lidig kieu lain aya kadua karunya tapi ngadonya campah BBHK Nyai. Kurang ajar, ka mana ayeuna salaki acek? Cek Nyi Rodia keuheuh. Itu di imah pamajikanana. Har, apaan acek pamajikanana mah? Nya eta kawin deui Kang Hapsari teh ka itu tuh ka Rana anu nalahna teh Nyi Masini. Cenah amek jeung keuheuh. Asa dihina ku kami. Nya milih ganti rarabi. Pira ku lalaki begung jeung penyakitan mani payu keneh ka awewe acek. Eta untungna lalaki mah rek deog rek pengkor. Teu waleh payu ka awewe teu kawas urang. Maksud teh teu kawas acek. Omong Nyi Darini malikan deui kekecapanana sabab cikeneh. Nyi Rodia siga teu geunah disamareutkeun teh. Nya anu penting mah ketah. Di antara malalehna teh silih titipkeun diri silih sangsangkeun awak. Hari acek Masini teh randa geus rada kolot. Umurna oge hampir 2 kalieun kami ngan awakna bedas keneh. Pengker keneh jeung neueur keneh. Digawe di kebon Tuan Hendrik tapi reuneuh teu pupuguh. Meureun era arek boga budak eueuh bapaan. Nya baradami jeung Kang Hapsari. Kang Hapsari nya lindung ka gelung da sasat acek Masini anu boga pangasilan mah. Ari kabela Kang Hapsari ka acek Masini mah meureun nya kudaek ngawin teh bisa ngajait orok supaya bapaan. Kitu meureun. Nista kurarujit jeung jaroroknya ari lalaki. Nyi Rodia jejebris. Eureun-eureun soteh saenggeus sanaya kadenge dedeheman sababaraha kali. Tah, Amang, giliran Amang ayeuna mah. Sangeuk. Amang mah kudu boga pola kitu. Ceuk sanaya ngabalieur. Lain giliran kudu jadi lalaki awah. Giliran serta giliran ngabela nasibna acek Darini. Tolongan acek Darini pira kurek diantep di kakaya. Ceuk Nyi Rodia semu keuheuh. Dabongan sanaya salah ngahartikeun omongan manehna. Kusabab aya pasoalan anu narikung Nyi Darini.
Atuh lalampahan sanaya jeung Nyi Rodiah deh kacanet heula. Menang sababaraha poe mah maranehna teh kapaksa ngenek heula di lemur ieu. Ari Nyai ayeuna teh masih keneh anger ngaladenan Tuan Hendriknya. Lain ukur ngaladenan Tuan Hendrik bae. Kapan anu duaan oge anger paranyeun wae ka kami teh. Omong Nyi Darini luh lah bangun anu geus bosen ngaladenan pola lalaki. Nah, atuh make hanteman-teman ngaladenan bae. Kira-kirana jang naon atuh. Mun mah anu kudu tanggung jawab bayar hutang, meureun ayeuna mah giliran acuk masini. Heueuh itu pamajikan anu anyar. Nyaho atuh akang da jadi pabelit kieu geuning. Anu ngahutangkeun teh angger nagih namah ka kami. Basa Kang Hapsari dicaritaan, manehna jadi embung tanggung jawab. Cenah eta mah geus urusan acek. Ari geus momol di karomeh ku deungeun mah cenah atuh kari gideg we. Tapi teteh lah dina emprona mah teu bisa cukup ku gideg. Beki remen gideg, beki remen diganggu kami teh. Rek minta tulung ka saha atuh. Da sasat sakumna lalaki dieu lemur mah laleumpeuh Yuni jeung kumeok memeh dipacok. Keur mah deui boro-boro mantuan kana musibat batur. Dalah maranehna sorangan oge sarua keur baroga kasusah. Mitra kaum dangu Nyi Rodiah mah maneh geus teu sabar pisan. Da ari kahayang nama manehna teh langsung ngobrol. Ngan ku sanaya dihulag bae. Ulah sambarangan. Ulah abongkena Nyai ku Amang geus dibere jangjang. Rek ngalabrak kitu wae. Kade ceuk sanaya mepelingan Nyi Rodiah. Anu sok babarian amek saupama ngadenge aya awewe dilelece ku lalaki teh. Sanggeus dibere ilmu panemu jampe pamake ku sanaya. Ayeuna mah Nyi Rodiah teh babari jejeregen, babari teu sabaran. Salila-lila Nyai dibere pangabisa, sakali oge tacan digunakeun. Ieu dampaleungeun maneh geus atuh kieu Amang. Nyai mah geus poho deui kana pangwadi Amang. Kapan ceuk Amang ge pangabisa teh ukur dipake jang melaan diri. Lain jangan aja dipake ngobrot batur. Ngobrot batur teh tang tu goreng ari teu puguh pasal nama. Tapi padi ieu mah geus eces. Rek melaan jalma anu dikaniaya. Tembal Nyi Rodiah bari ngagedig ini. Mitra kaum dangu Nyi Rodiah ngagedig sorangan rek muru imahna Nyi Samini. Teu bangga neangan eta imah teh da sasat salalemur mah geus apaleun. Atuh basa anjog ka pakarangan teh Nyi Rodiah mah henteu tatapasini deui, jol ngawak-wak we. Hapsari, kaluar sia. Hapsari, lah kapan eta lalaki lempeuh ieu teh kaluar. Ceuk Nyi Rodiah hohoak bari nulak cangkeng. Ngadenge aya anu hohoak di pakarangan. Tarjol aya lalaki begung kaluar tina lawang pando. Jegroh-jegroh batuk. Nangtungna oge maneh geus teu sanggup ajeg. Atuh basa moyunggong kaluar bal setengah bongkok teh badis we aki-aki. Anjeun anu ngaran Hapsari teh. Anjeun lain. Ceuk Nyi Rodiah bari nulak cangkeng. Anu ditanya batan ngajawab mah anggur olohok. Heh, aki-aki can waktuna. Sia lain anu ngaranna Hapsari. Ceuk Nyi Rodiah semu keheul sabab pananya acan dijawab keneh bae. Nya kami ke
ieu teh wanoja. Anu ti mana jeung rek nahaon. Make nyusul kami. Ceuk Ki Hapsari panonna anu colong mani sipit-sipit bae. Ku hayangna sidi kajal mah anu anyar pinanggih. Ulah wa katatanya, sabab anu rek loba tatanya mah nya kami. Arek tumanya perkara naon Nyai? Walon Ki Hapsari masih keneh heranin. Kuat teu kira-kira na lamun sia ku kami ditampilin 2 kali kencaka tuh. Ceuk Nyi Rodia moguh matak heranin anu ditanya. Ku sabab ngarasa heran tea. Ki Hapsari teh teu daek ngajawab, ari lain molohok bengong mah. Heran ka bina-bina, cager. Pipina meni kemong-kemong, Nyi Rodia teh ti ditu nama boga niat hade. Nyaeta moal wakas hasangkeleng nyiksa Ki Hapsari. Sanajan sakumaha keheul oge ari nyaksian pangawakan Ki Hapsari anu siga nu keur geuring ngalang layung mah make aya rasa teu tega. Malah cek gerentes hatena Nyi Rodia mun tea mah disiksa ieu lalaki teh meureun kojor. Cek hate Nyi Rodia bari neuteup beungeut Ki Hapsari anu pikarunyaeun. Ari Nyai nyarita naon bieu teh bet siga jalma anu weureu Nyai. Ceuk Ki Hapsari masih keneh leuwih ngarasa heran tibatan amek mah. Pogoh sia anu weureu mah. Hei aki-aki ngora, sia kudu balik deui ka Acek Darini. Sababnya manehna anu geus bumela ka sia mah. Cager. Ceuk Nyi Rodia. Ae. Ya budak teh gelo gitu. Maneh nu cager. Cager. Datang baca carita sarupa kitu Nyai. Boa sia teh kurang saeunan. Nya weureu nya. Cager. Ceuk Ki Hapsari nyarita pasalang jeung batuk meniripuheunaker. Malah sangeus sereng saca carita kitu teh ngapanana mani empas-empes siga tas balap lumpat bae. Pogoh sia anu weureu mah aki-aki rusuh teuing. Sia mah nu asli dipulang sengit. Kurang kumaha Acek Darini teh bumela ka sia. Kurang kumaha manehna korban dibelaan dirina dicacampah deungeun. Tapi nah atuh ari sia teu boga rasa tumarima pisan. Kaden hayo boga deui pamajikan anyar. Dasar lalaki teu uyahan sia. Ceuk Nyi Rodia nya campahna teh teu eureun-eureun. Ganeng sia budak cucu mah, budak Bangkawarah. Sia teh saha tuh? Nini aing lain uyut komo sia. Ki Hapsari mimiti keheuleun asa dicampelakna dengan Nyi Rodia nya cambah kitu teh. Nyaho sia aing mah teu sudi najis teuing dianggap nini ku sia. Memangna aing teh geus nini kitu, hah? Geus nini. Deuleu sia, susu aing mah neuh-neuh keneh. Henteu jiga susu sia, lepet jeung kejeng teu pikahayangeun. Hi, geuleuh. Ceuk Nyi Rodia. Mitra kaum dangu amak-amak oge ari ngadenge kitu mah Ki Hapsari teh make ngarenyu sagala rupa. Puguh matak pikasarieun teu damanya. Neuh-neuhna susu awewe make dibanding-banding jeung susu lalaki anu peot kejeng. Nyai rek kitu rek ieu eta mah urusan kami. Nah, sia mani ngaririweuh maneh mikiranan masalah batur. Ceuk Ki Hapsari mimiti ludeung cacarita. Sabab anu ngobrot manehna teh teu pira ukur budak parawan. Cek saha ieu masalah batur? Acek Darini teh awewe. Saha deui anu bisa mantuan masalah awewe lamun lain papada awewe deui? Oh, kitunya. Ari geus rek naon sia ayeuna he budak balengong kokot begog. Ceuk Ki Hapsari nulak cangkeng.
Tapi bari batuk sababaraha kali. Panipa palangkingan cangkeng. Tadi kami geus tumanya, jeung kuduna magawat jawab sing tapis. Ceuk Nyi Rodiah teu eleh pipileun lak cangkeng jeung babatukan. Siang ngalelewe ka aing, ngahina ka aingnya. Yok panaja naon anu ku aing kudu dijawab deh. Omong Ki Hapsari mimiti keheul. Geus kitu manehna tuturubun. Muru pakarangan. Jawab sia sing tatak jeung kudu yakin. Mun sia ku aing dicabok 2 kali kenca katuhu. Kuat teu? Ceuk Nyi Rodiah anger nolak cangkeng. Kurang ajar sia. Mari teu beunang disabaran ku aing. Ceuk Ki Hapsari bari totorosol ka hareup. Bari teu asa-asa. Leungeun katuhuna ngalayang rek ngagampleng pipi Nyi Rodiah. Ku Nyi Rodiah mah gerakan leungeun Ki Hapsari teh katingalina manilengle kacida. Atuh ku sabab lalaunan ku Nyi Rodiah mah geuwat we dipiheulaan nyaeta ku gerakan anu kacida gancangna jeung kacida cepetna. Ningali aya gerakan anu ngalebat gancang, Ki Hapsari kacida kageteunana. Samameh manehna nyaho naon anu rek kajadian, pipina ujug-ujug karasa panas jeung peureus. Keplok, keplok. Pipi Ki Hapsari kenca katuhu ditampiling sakali sewang. Kutarik-tarikna anu nampiling, awak Ki Hapsari mani babangkeungan. Geus kitu namru di juru imah. Pikeun sakadapan Ki Hapsari teh ukur nyang saya dina bilik imah sabab silahna karasa lieur. Malah panonna ge dipeureumkeun mani dipapareket sabab waktu dibentakeun teh tetenjoanana jadi muter kawas kincir. Ari sugan teh kuat. Nah atuh sia tadi tengah jawab. Ceuk Nyi Rodiah ngalalece bari anger nulak cangkeng hareupeun Ki Hapsari. Ku sabab asa diece lieur-lieur oge Ki Hapsari teh cengkat. Bari satengah dadalik degan keneh. Ki Hapsari narajang ka Nyi Rodiah. Hut hut ya. Paratak alo. Hapsari jejeretean sabab tarangna diteke 2 kali ku Nyi Rodiah. Ku tarik-tarik naneke. Karasana ku Ki Hapsari teh meni linu jeung beurih, malah mah semoga jeletot deui. Ngarasa wirang diulinkeun ku pangkat awewe. Ki Hapsari poho di kaera. Bari ngabubat babitkeun halu anu kabeneran yang saya dina juru bilik, manehna nyerang awak Nyi Rodiah. Kitu teh bari ngawiwiu ceurik. Ai mah kakak ai mah sia dihilang oleh rasakeun sia. Ceuk Ki Hapsari bari handem ngabubat babitkeun halu. Yang hareupan serangan halu. Nyi Rodiah mah teu gimir teu risi. Gerakan Ki Hapsari teh berat jeung lengle. Mamatak sanajan diserang ku halu, awak Nyi Rodiah mah mani enteng pisan nyingcet kaditu ka dieu teh. Malah dina hiji waktu mah halu teh katewak sanggeus kitu tungtung halu teh didudut satakerna. Atuh teu mangga pulia awak Ki Hapsari nyolontod ka hareup. Solontod gubrak. Aduh. Ki Hapsari kegerentelan dina taneuh sabab irungna nubruk gundukan taneuh. Basa Ki Hapsari cengkat, beungeutna pinuh ku leutak meni cemong siga munding guyang teu manggih cai. Sigana Ki Hapsari teh ayeuna mah mimiti sadar yen Nyi Rodiah teh boga pangabisa nu matak basa disambeurkeun teh manehna unur-unuran bari pupuringisan.
Aduh, ampun Nyai, ampun Nyai, ampun pait, ampun paria, ampun. Cek Ki Hapsari ngacungkeun dampal leungeunna ka luhur. Mun sia rek minta ampun lain ka aing, tapi kudu ka pamajikan sia. Ka Nyi Samini? Lain deuleu, tapi ka Acek Darini. Cek Nyi Rodiah keheul. Leungeunna geus diulang-ulang sigarek dipake nyabok. Atuh Ki Hapsari teh babalieuran. Da sieun nya dihanca deui pipina. Dah, geus lain-lainna deui si Darini mah. Sia teh kunaon mani teu boga rasa rumasa pisan ka Acek Darini teh. Manehna teh dibela adi sacampa kahormatanana. Ku hayang ngajait nasib sia. Tapi naon atuh pamulang tarima sia ka manehna. Ari sia teh manusia lain. Mani teh jaho kumaha kudu tumarima. Nyi Rodiah keheul. Lumadak ayeuna daek ka jodoh ka Nyi Samini oge do nyaho kana rasa tumarima. Weureu sugan sia mah. Ki Hapsari geuwat nyempod kana juru bilik imah. Malah adi ngagoak nama geus diheulakeun. Ngan saenggeus tatela bujurna henteu ditalapung. Ki Hapsari teh ngaliuk deui. Kumaha ari pipikiran sia? Betrek mulang tarima teh ka awewe anyar. Jai, lamun sia mikirna jejeg mah tang teu moal nyalahkeun ka kami. Ki Hapsari mimiti wani namalang deui. Nah kumaha make kitu sia? Jalma mah di mana-mana bae oge bakal ngarasa tumarima ka anu keurek karasa jasana. Tak kitu sababna nu mata kami sadia ka Nyi Samini oge manehna mah sasat bisa ngurusan kami digawe toh-tohan di kebon sabot kami tik-tik berkieu. Tak eta awewe anu nalang ka salaki mah beda pisan jeung si Darini. Manehna mah gawena teh camak blak we di imah lagu aya bancang pakewuh minangka tatalangna ka kami teh ngadon milampah hal-hal anu ngajaheutan hate kami. Nyai, mun sia lalaki mah teu bakal ngarasa yen kumaha teu geunahna neuleuh pamajikan diacak batur. Cing, ngeunahan teu jaba diralajuan ku kami, ngeunahan teu. Ceuk Ki Hapsari siga nu hayang menang sorangan. Wah, arinya capek teh sia mah hayang ngeunah sorangan. Abang letah tetulangan, abang bibir teu diwengku. Hei Hapsari, sia mah gawe teh ukur nyalindung ka gelung, ukur neangan kauntungan tina kahengker kaum awewe. Keur aya mangpaatna Acek Darini teh ku sia sasati ka keuweuk. Ari geus aya anu anyar, anu karasa leuwih nguntungkeun mah sia teh leunta kitu bae. Dasar lalaki lempeuh yunig sia. Ku aing ditungguan. Lamun sia anggar mumul mentahan pura ka Acek Darini. Ulah sambat kaniaya, pindingan tah pipi sia kenca katuh ku piring taneuh. Sabab isuk pageto ku aing bakal diarah-arah deui. Ceuk Nyi Rodiah bari ngagedig ninggalkeun eta tempat. Ngan kakara oge dua lengkah ka pakarangan jio sapasang awewe lalaki. Nyai Samini, geuning geus balik deui, tapi eta make babarengan jeung lalaki sejen saha eta? Ceuk Ki Hapsari bari buru-buru cengkat sabab era tita tadi ani perek bae. Akang, tak ieu teh pi salakieun kami. Ku kituna eta mah akang teh menang balik ka Nyi Darini. Da ieu geus meunang gantina. Ceuk Nyi Samini munguh matak pikabingungan keur Ki Hapsari. Nyai, nanangunan ari sia nya capek teh bet sakarep isun. Lain salaki sia mah nya kami pisan. His, acan jadi salaki pamajikan urang teh. Kakara arek, kitu oge kami mah hayang menangkeun salaki anu aya gadag lain kawas akang kieu. Jaba letoy deui nu akang mah. Ceuk Nyi Samini tatag. Nyi Rodiah teu hayang nyaho kumaha saterusna. Sabab hatena mah geus miheulaan nyel-nyel sebel. Ceuk hatena boh Ki Hapsari, boh Nyi Samini lain jalma turutaneun. Hah, duarana oge jalma owah. Ceuk hate Nyi Rodiah bari terus ngingkig ninggalkeun eta imah. Ayeuna Nyi Rodiah teh keur nyebrut muru imahna manor gentong. Sakitu mah kaitung ngludeungan Nyi Rodiah teh. Kumaha teu rek kitu sabab pikeun di eta lemur mah ngaran manor gentong teh kacida dipikagimirna, kacida dipikasieuna. Anget lamun geus bareng duaan jeung manor dogol
sasat meong kumpul jeung banteng kitu ceuk caritaan urang lemur oge ngan ku sabab Nyi Rodiah teh geus ngarasa boga ilmu pangabisa sanajan ku urang lemur diulah-ulah ge manehna mah maksakeun init rek ngajorag imahna Manor Gentong basa anyog ka imah Manor Gentong kabeneran nu diteangan teh keur nyampak aya henteu hese neanganana da puguh gampil nyirikeunana bisa jadi Manor Gentong teh ukur landian wungkul hartina lain ngaran sabenerna nu matak dilandi gentong teh meureun ku sabab beuteungna buleud kawas beuteung gentong harita oge Manor Gentong teh keur diuk ngabaheuhai di tepas bari beuteung bubuna lehan da teu make baju ari kenca katuhna awewe ngora keneh mencetan pingpingna mogo matak dikasebeleun keur Nyi Rodiah mah urun mencetan aya kembang mangga kieu aya kembang mangga ya cek Manor Gentong bari muril-muril kumisna anu baplang sangadulang awewe dua anu keur marencetan teh ngadadak eureun geus kitu diukna rada ngajauhan ningali pasemon eta awewe anu camrut eueuh kahegar ukur netelakeun yen mencetan teh teu karana ati anu wening heuh siga anu kapaksa walah ayam bebek geulis coy kadieu lah lauk nyampurkeun bubuk leuleuh amuing eta binareup manike plek kitu nyai aduh kadieu ceuk Manor Gentong mani rehe da cunihin pisan geuning panonna anu boloto teh reutret kana palabaharigu Nyi Rodiah anu nyungcung basa Manor Gentong ngagupaya Nyi Rodiah nyampeurkeun bari ngalacat ka tepas ngan sanggeus adu hareupan teu antapara sukuna ngaheumat rek najong gado Manor Gentong ningali aya gerakan anu kacida tapisna tur rek ngarah-ngarah kana beungeutna Manor Gentong ngajuralit ka tukang ya Nyi Rodiah molohok mata simeuteun sakitu awak bayuh-yuh jeung beuteungna budayut tapi ari keur jujuralitan mah mani siga anu hampangeun pisan angot basa sapasang sukuna nincak lemah mah mani teu kadenge ngagebligna Nyi Rodiah kudu ati-ati sabab tetela Manor Gentong teh lain jalma samanea ai gara ayeuna aing manggihan awewe sakieuling asna ul hade aing mah geus bosen neuleuh awewe leuleus taya kagadag teh sugan ari manggihan nu kieu mah yeuh lincah moal ngagebog bakal loba papanggihan jeung pangalaman anyar dasar rezeki milik mah di mana we oi untung ka dieu eueuh si dogol mun aya manehna mah meureun aing deh kudu papaheula jeung manehna dasar milik dasar rezeki aing dulu Ceuk Manor Gentong hahaha siga paningaran anu manggihan peucang nu kajiret ku pitapak sanggeus nyarita kitu Manor Gentong ngajeleng ka hareupeun
Nyirodia. Lolis. Hahaha, di mana itu? Kunaon ket kakak tepung ayeuna atuh. Padahal lamun di balik tokonya, meureun aang teh moal kudu capek-capek pipilih. Wah, ni saja pasti kana ditokel. Komo, nanti bisa naon-naon. Ngagebo gue. Iya. Kalau waktu dua, ayo. Ingat siya. Ingat kayo isang malangway siya. Bangkuway kaing de. Ingat. Cek Manor Gentong ngusir awewe anu dua. Demi eta awewe anu duaan, saenggeus diusir teh henteu nungguan parentah kadua kalina, maranehna langsung cengkat, malah leumpangna oge mani gagancangan, bari satengah digigiwing nepikeun kanjing sat kaluhur. Saenggeus eueuh sasaha, Manor Gentong geuwat nyebrut nyampeurkeun Nyi Rodia. Sigana manehna teh geus nyahoeun, ya Nyi Rodia mah lain awewe samanea, nu matak basa rek ngarangkul oge, maneh ngagunakeun tanaga satakerna. Nyaho aya gerakan anu rek newak manehna. Nyi Rodia unur dua lengkah, kusabab kitu tangkeupan leungeun Manor Gentong teh ngabulasin. Anu saterusna suku Nyi Rodia nyabet ti kigir, nu diarahna teh leungeun Manor Gentong. Hiuk pak. Wow. Manor Gentong ngarahuh, sabab suku Nyi Rodia nangal pisan kana pigeulangna. Tapi Nyi Rodia oge ngarasa reuwas. Serangan manehna teh ukur tibang ngareurewas wungkul. Padahal pangira manehna mah teh jehanana teh bakal mateuhan Manor Gentong. Atuh kusabab kitu Nyi Rodia teh kudu beuki hati-hati sabab Manor Gentong tetela jalma digjaya. Ayai Lolis. Ulah salah gitu mah jalma soleh. Jalma hade-hade. Pun kesia dileahan, hade aang bakal leuwih leah deui. Bisi sia butuh isi laut, laut kuang pasti ditabu. Bisi sia butuh isi dunya, dunya kuang pasti dikali. Anu penting banyak kudu heman kaang, kudu nyaah kaang, jeung kudu cinta kaang, nya. Ceuk Manor Gentong bari larang kenekan ngigel siga jalma owah. Dasar jalma weureu. Jalma owah kurang saeunan. Mutnya sia nyaah ka aing. Yeuh, tarima dampal suku aing. Ceuk Nyi Rodia bari ngajeleng ka luhur. Awakna teh ngalayang, muru ngadeuketan Manor Gentong. Manor Gentong henteu kaburu ngejat sabab leuwas jeung teu ngajudi. Yen Nyi Rodia bisa nyieun gerakan anu sakitu endahna. Basa awak Nyi Rodia ngalayang, beungkeut sirahna gageleberan katebak angin, mani endah pisan. Jeung anu teu kurang-kurang endah nama gerakan cangkeng Nyi Rodia saderek bun-bun Stanul Arifin. Eta gerakan cangkengna ta basa ngagilek teh mani nimbulkeun rasa birahi keur Manor Gentong mah. Ngan kusabab manehna leuwih museurekeun perhatian kana nyipta-nyipta kaendahan awak Nyi Rodia anu sampulur, Manor Gentong teu sadar kana bahaya serangan suku Nyi Rodia. Da eta we sapasang suku Nyi Rodia teh nyieun gerakan pilih genti nyerang kana beungeut Manor Gentong. Plak plak, pajongan Nyi Rodia dipapag ku dampal leungeun Manor Gentong. Lain dipapag ku takisan atawa teungeulan, tapi eta leungeun Manor Gentong anu rubak teh siga rek ngarangeum newak suku Nyi Rodia. Nyi Rodia teu sudi sukuna dirawel ku leungeun Manor Gentong anu nya rubak nya kasar jiga sasangaleun teh.
atuh supaya sukuna ulah karawel Nyiro dia kapaksa metot deui sukuna kituna teh bade ngajumpalik sababaraha kali. Cager wara mitra hajakal kabujeng neng nong beuki ka dieu heula insyaallah enjing diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cager.